Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak kejar carios nalangsa. Atuh urang lajengkeun deui hanca nu kasimpen kamari. Kahirupan memang teu anger dina hiji martabak jeung kaayaan. Nu disawang bakal bagja, tapi kanyataanana malah tungara. Teu saeutik lakuning perlampahan seperti itu. Hapunten we ateh, ek mulang ieu teh. Si Anu meni tega. Kanaon atuh sajauh-jauh ayeuna abi didadapkeun ka dieu samina sareng teu tanggal waler. Ceuk eta wanoja bari ngajangileuh keuheuleun meureunana. Da memang pasti keuheuleun. Atuh da ai 3 dinten mah bari can pugu deui mangkatna. Bisi kumaha enam coba dedeupkeun di bumi. Cek si Sarjang ngambil keputusan nu memang geus dipikir dibolak-balik, dipapai jeung dirasa, dibeuweung diutahkeun. Lamun ayeuna ini kumaha kaayaan di lemur bakal jadi buku catur ulang lemur. Bakal guyur salah lemur rasa desa eta dina pikiran si Sarjang. Mohon amat tega. Pokona mah keur abdi mah nyeri hate pokona mah. Cek eta wanoja bari lumpat ka enggon. Bukarek naon ka engonna mah nganu geus pugu. Kangaranan awewe heureut deuleu Ponok Lengka. Deket jeung Cimata paling bisa kurang ngarag-ragkeun Cimata. Batur kakeuheul jeung kasedihna. Atuh Bi, abi teh pamit we nya. Da hapunten kumaha deui. Ieu teh bisi janten awon kadituna nya panginten bibi langkung paham sareng waspaos. Nya atuh jah. Ari keur bibi mah paham kan pedah. Ai keur sinyai mah meureun da masih keneh emutanana teu acan dugi ka palidinya. Cek si bibi eta wanoja naneskeun bari jeung ngadukung. Balik ge teu jadi masalah jeung teu dina naon. Da bisi isuk pageto bakal mawa goreng ka dirina oge. Muhun atuh Bi. Ek mulang we Tuluy si Sarjang leumpang ngadeuketan enggona eta wanoja nu keur ceurik bangun nu balilihan. Ek mulang Karetik lah. Sing teu kaget cenah naon. Cek eta wanoja ngajurung laku ka si Sarjang bari jeung nu amek. Si Sarjang teu majar kumaha, tapi narimakeun kanyataanana. Akhirna si Sarjang nuju mulang. Lempang ngagandeang mapai sisi jalan niat trek megat angkot. Heuleuh waktosna tos teu kapan kanca. Atuh urang lajengkeun deui anjing dina waktosna anu sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
permios.